Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg. Ieu dongeng masih lanjutan tinu kapungkur anu tos nincak dina episode 31 itunya. Nyaeta nalika si Openg tarung ngalawanan Ki Buyut Kodak. Ki Buyut Kodak saurang jago kolot anu ngagem ilmu ajian 7 guludug teh geuningnya. Ayeuna urang diteraskeun deui kana carios si Openg sesen siluman Gunung Ceremai. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Yeni atanapi anu masyhur disebat Rebecca Almaira. Kangge Aceh Yeni ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan deui dongeng si Openg sesen siluman Gunung Ceremai bagian kahiji. Kumaha jejerna ieu carios sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel ujelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana dina wanci sariak layung katempo saurang jajaka keur nikreuh leumpang mapai-mapai jalan satapak nu aya dina tanggul walungan anu katempo caina ngagenya serang bari ngaguruh ngagulidag. Eta walungan katalahna walungan Cijengjeng, walungan anu jadi panghirupan pikeun pilemburan anu kaliwatan ku eta walungan. Jajaka anu keur nikreuh leumpang teh aya lian si Openg geuning pamiarsa. Si Openg leumpangna tenang nakeranan dibarengan ku pating geleberna rabeng papatong jeung tebakan hiliwirna angin pasosore. Si Openg anu karakreng set tarung patutunggalan ngalawanan Ki Buyut Kodak akhirna nuluykeun deui lalampahan lengkahna teu boga tujuan anu tangtu anu penting nuturkeun idung suku jeung kreteg hatena dina enggoning nanjeurkeun bebeneran merangan kaangkara murkaan. Leumpang maju kakidulkeun dina tanggul walungan anu
lebeg sabab eta tanggul teh mangrupa jalan liliwateun. Duh, wayah kieu ngeunahna sigana lamun wayah kieu ngeunah sigana lamun ngarujak anak kadal heug sambelna sing lada. Terus dihuapan ku randa bengsrat anu karek boga anak hiji. Cek si Openg ngagarendeng. Sakapeung bari cungar cengir, untung taya jalma sejen anu ningalikeun. Coba lamun aya sigana bakal disangka jalma kurang saeundan. Mumpung tacan burit teuing ieu teh hadena aing mandi heula we di walungan. Tuh bede tuh euy aya leuwih tuh jiga rada jero. Tapi lamun aing mandi di dinya bakal aya nu ngintip moalnya. Sieun euy bisi aya nu noong terus uing di pirusa. Kumaha lamun terus uing reuneuh. Bahaya pan eta teh. Cek si Openg bari ngagancangkeun lengkahna muru ka palebah leuwih anu katempona siga anu jero. Corelat jeung. Sakolepat si Openg luncat jeleg. Sukuna geus napak dina luhur batu nemprak. Gek laju diuk. Tuluy ngalaan pakean. Geus kitu luak liuk sakedeung bari cungar cengir. Sanggeus luak liuk mah celeng. Bujubar. Si Openg luncat ke tengah leuwih meni ngabujubar. Tuluy manehna ku cibekan Koko Jayan bangun anu suka bungah pisan. Sanggeus ngarasa cukup mandina si Openg gancang ngalacat hanyat tuluy make di papakeanna. Celeng. Rengsek make pakaian luncat deui kana tanggul. Aduh, beh mana yeuh anu kira-kirana aya lemburnya euy. Lamun aya lembur uing rek ngilu ngararebe heula. Sabab sakedeung deui oge ieu teh bakal peuting yeuh. Keke tuh. Beh ditu tuh sigana aya lembur cikeuna mah euy. Cek si Openg bari nunjuk ka tonggo. Padahal ngan kurus sorangan. Sabab tibeh tonggo kadengi aya sora embe beberelehan. Hayam kot-kotak. Jeung katempo aya jalan satapak anu leuwih lega. Aduh, lamun aya nu mere kamar pamondokan heug pribumina teh randa terus bager mere dahar ngeunah ka urang cikana uing bakal betah euy di dinya euy. Sarege tibra jigana dipependek ku randa bengsrat. Cek si Openg bari leumpang teh teu oleh noroweco ngomong sorangan bari cungar cengir. Leumpangna netek nanjak sabab di balik tanjakan eta aya lembur. Barang geus ngaliwatan tanjakan katempo ku si Openg. Aya saurang nini-nini anu geus bongkok bari ngagandong suluh leumpangna lalaunan bari rampeolan. Duh. Wadir teuing euy. Si nini wayah kieu masih ngagandong suluh. Jika nu beurateun kitu keun ku aing rek dibantuan pamawakeun Cek si Openg bari ngagancangkeun lengkahna muru ka si nini. Barang geus deukeut ka si nini, pok si Openg nyarita. Oh, nini, punten nih. Cek si Openg. Reg. Atuh si nini ngarandeg, tuluy ret ngalieu ka si Openg. Ujang. Sok jangrek leumpang mah ti payun. Nini mah hararese ieu teh leumpangna bisi ti kudawat sok jang ti payun ujang. Cek si nini. Ari burat mah nya kadiekeun eta suluhna ni. Arek dipangmanggulkeun ku uing nani. Cek si Openg. Ulu nya nuhun atuh ujang rek pangmanggulkeun mah. Sok rajang. Cek si nini meuni atoheun pisan. Nya sok atuh turunkeun ni urang panggul ku uing lah. Bisi nini arek sakalian dipanggul ku uing nyahan sok. Nyeng celeta dina tatak uing ni.
Ah ujang mah aya wae ari teun teh. Geus kitu mah si Nini gancang ngecageun suluhna ku si Openg kentak dirawu tuluy dipanggul. Atuh si Nini lempang ti heula si Openg nuturkeun tukangeunana. Teu kungsi lila oge akhirna si Openg jeung si Nini nepi ka hiji imah leutik sagede saung pantesna mah tapi kayana menira resi. Harita wanci kayan geus sareupna blum si Openg gancang ngecageun suluh deket golodog. Ari si Nini geus mancat kana golodog. Hatur nuhun Sujang, hatur nuhun. Yap atuh ka jero heula sindang heula. Engke ku Nini disuguhan. Aya da cai-cai mah Sujang. Cek si Nini. Nya hayu atulah ni. Dawing oge ieu teh capek yo. Coba dikoro meuni asa tuhurun hanaang Nini. Cek si Openg nurut ka si Nini. Brai panto dibuka ku si Nini. Sup si Nini asup dituturkeun ku si Openg. Gek si Openg jika bangun rek diu. Oh hayang diu sok atuh geura diu keula Sujang. Nini rek nyenget heula damarnya. Cek si Nini bangun anu surti. Atuh gek si Openg diu dina samak pandan. Laju nyang hunjarkeun sukuna sabab bitisna karasa lalindung. Nyawak si Openg karasa ayeuna mah asa carape balukar tina ngadu jajaten jeung Ki Buyut Koda anu nalika 3 peuting teh. Keur kitu trojol si Nini geus norojol deui dina leungeun kencana nyekel cempor leungeun katuhu nyekel cangkir batok sok ditunda hareupeun si Openg. Sok tah Sujang geura inum cai entehna lumayan tambahan ang teuing. Oh nyani lah hatur nuhun nyani ditampi ya ku uing nih. Cek si Openg bari kop kana batok tuluy regot weh nginum mending ngalek-lek. Leos si Nini mah ngaleos deui rek nyokot susuguh da boga sepan cau jeung kulub ganyong. Teu lila oge trojol si Nini geus norojol deui bari mawa susuguh anu diwadahan ku daun tisu. Yo tambah lumayan Sujang jeung gancal beuteuh. Nini mah bogan oge ukur nu kararieu. Ari ngaran si Sujang teh saha? Jeung arek ka mana ieu teh? Siga anu keur lumampah jauh geuning Sujang. Cek si Nini bari neundeun lalau hareupeun si Openg. Oh ngaran uing mah Openg si Ropeng nih. Nya ari tujuan mah duka teuing ieu teh duka teuing rek ka mana da uing teh ieu teh keur leumpang teu pupuguh ni lamun ceuk bahasa kolot mah keur ngalalana. Nya lamun bisa mah uing teh rek sakalian we milu ngarareb di dieu ieu awak uing asa raringsek sawak-awak nih euy hayang rurun nih. Cek si Openg dajeg nyana awakna karasa asa lalinu nyeri satulang santi. Heureuy oge geus horeameun padahal si Openg biasana sok ngacapruk ka mana karep. Kutan teh kitu. Heunyahan sok atuh rek ngadon reureuh mah. Tapi wayahna nya di dinya we tah ngagolerna dan ini mah teu boga deui kamar Sujang. Cek si Nini. Nya sakieu oge cukup lah nih keur uing mah nih. Anu penting mah uing bisa ngagoler jeung bisa peureum. Cek si Openg. Cacap nyarita kitu golepak si Openg ngagolepak. Tuluy ker weh kerek meuni nyegrek. Atuh si Nini nampo si Openg seperti kitu gobodeg. Aya rasa kaheran tapi oge aya rasa karunya. Geus kitu mah leos weh. Si Nini oge ngaleos sup asup ka kamarna tuluy mainna oge ngagoledag ngagoler luhureun dipan.
Kayaan di luar sepi jempling. Bubuhan imah sinini rada anggang ti tetangga. Ukur sora cihcir jangkrik cari cangkas jeung gaang anu reang disada mata kuas kadengena. Sedengkeun caturkeun di hiji imah nu aya di tengah-tengah eta lembur. Tepatna nyaeta di imahna pupuh lembur anu katelahna Bah Abral. Harita di dinya katempo aya 3 urang jalema anu keur guntreng ngobrol. Nu saurang budak ngora jeung nu duaana deui rada karolot. Anu budak ngora katelahna Kuswara. Ari nu rada kolot katelahna Mang Uci jeung Mang Sueb. Sedengkeun Bah Abral anu jadi pupuh lembur masih di kamar keur make iket sirahna. Uing mah hayang nyaho ari umur Nini Asih teh sabaraha taun, Mang? Cek Kuswara. Ah teuing, ngan anu jelas mah leuwih 100 tahun mah meureun. Cek Mang Uci bari ret ngareret ka Mang Sueb baladna. Ari ceuk indung kuring mah geus hampir 150 tahun cenah eta teh jang Kuswara. Jawab Mang Sueb. Uluh, nya naon Rusiah nanya bisa panjang kitu umurna eta si Nini Asih teh. Cek Kuswara kerung bangun penasaran. Cenah mah cenah ieu ceuk beja si Nini Asih teh sok resep eta sagebrug jeung budak ngora. Jadi osok nyeusup ka pamudaan hiji lalaki cenah kitu tah. Para jajaka teh disusupan saripati jajakana. Jadi we umurna bisa panjang. Eta ge cek si cenah. Cek Mang Sueb ngajelaskeun. Uluh-uluh. Nah saha we kitu budak bujang anu daek diajak sare sagebrug ku Nini Asih, Mang? Kuswara jadi tambah penasaran. Nya teuing ari saha-saha nama. Kelah urang tanyakeun ka Bah Abral. Da Bah Abral mah apaleun jigana. Cek Mang Sueb bari nyengket ududun kawungna. Keur kitu torojol Bah Abral norojol keluar ti kamarna. Dangdanana tegep jiga saurang jawara make pangsi bodas diiket barang bang semplak. Urang ngobrolna di luar ieu ngarah lalega di dieu, ngarah teu meleduk dingku haseum bako bau jangkrik ayo di luar. Cek Bah Abral ngajakan keluar kanu tiluan. Ya hayu atuh Bah. Jawab nu tiluan meh bareng. Bah Abral lempang keluar ti heula dituturkeun ku nu tiluan baladna. Gek tuluy Bah Abral diuk dina bale-bale anu aya di tepas imah. Anu tiluan oge guk gek dariuk di luar imah anu cukup lalega. Bubuhan imah pupuh lembur sok loba kaanjangan ku kadang warga jadi ngahaja terasna teh dilegaan. Kuring rek tumanya yeuh ka Abah nanya eta Nini Asih teh awet ngora lantaran osok disarean ku budak jajak ka Abah. Cek Kuswara nanya ka Bah Abral hayang mastikeun. Nya duka teuing atuh Abah mah kurang apal eta teh jang. Cek Bah Abral. Ah pirako Abah teu terang eta ari si Mang Sueb nyaun manya Abah salaku pupuh lembur teu terang Bang. Cek Jang Kuswara ngareret ka Mang Sueb. Pancek kuring oge cenah tadi eta oge cek indung kuring baheula nu matak si Nini awet ngora teh terus henteu pikun, henteu boga panyakit torek, henteu encok cenah nama
Rusiana teh saban bulan osok ngalakukeun sagebrugan jeung budak jajaka tak kitu sok make jurus gebrag limus jeung ajur kedang cenah. Cek Mang Sueb norowelang nyaritakeun beja ti indungna bareto waktu masih aya. Nya buatnya eta teh bah. Mang Ucin mairan. Kela ulah sok gagabah nuduh ka batur dulu. Bisi nyalahan ke matak jadi fitnah eta teh. Lamun jadi fitnah pan dosa urang teh. Geus lah ayeuna mah mending ngobrolkeun nu sejen we ulah nyaritakeun ini asi. Cek Bah Abral embung kapapanjangan ngobrolkeun ini asi. Sabab bisi goreng balukarna. Nya atulah mending ngobrolkeun anu sejen we nya bah. Keke bah di lembur urang teh pan aya 3 urang jago nyaeta si Kurdi terus si Sabin jeung si Mardi eta teh guguru silatna ti mana nya bah uing hayang jadi jago siga kitu bah euy. Cek Kuswara jadi mengkolkeun obrolan. Lamun teu salah mah guguruna teh ti Mbah Buyut Tarahum nu aya di Gunung Wadusna euy. Cek Mang Uci nu nembalan. Atuh ari kitu mah kuring oge hayang guguru ka Mbah Buyut Tarahum. Ngarah bisa main po lah da kuring mah bolos rong pisan ieu teh. Mang Sueb jadi kataji. Heueuh, cenahna mah elmuna Mbah Buyut Tarahum teh eueuh anu ngaluhuran cenah eta teh. Cek Bah Abral milu nimbrung nyarita. Barang keur anteng-anteng ngobrol kitu torojol harita anu norojol. Saurang lalaki tengah tuwuh anu katalahna Mang Sakim. Datang-datang teh Mang Sakim langsung hariweus-weus nyarita. Aduh punten bah punten. Uing rek laporan ieu bah. Aya naon Zargim, aya naon tenangkeun. Cek Bah Abral. Nya bah kalembur urang teh kadatangan Sema saurang budak jajaka nu ayeuna aya di mana ini asi bah. Nu benten sia teh Zargim. Bener bah. Uing ningali basa tadi sore balik mandi ti walungan. Eta jajaka teh nuturkeun nini asi bah. Cek Mang Sakim ngomongna bari papatna. Atuh gebek salarea pada ngagarebek. Komo si Kuswara mah sabab dina ingetanana masih ngalangkang caritan Mang Sueb. Yen nini asih teh osok sare jeung budak jajaka. Pikir Kuswara buah-buah nini asih teh arek ngalakukeun kitu ayeuna. Tetela Bah Abral, Mang Sueb jeung Mang Uci oge sapamikiran pisan jeung manehna. Nu bener Sarkim, ulah ngabohong ka Abah sia maneh. Cek Bah Abral. Bener bah, sumpah demi Alek bah. Lamun uing bohong, uing daek bujur uing kasambar ku soang bah. Cek Mang Sakim. Ulah sok dedemian sia pamalik ke di teh. Terus ari Mang Sakim apal tuh ka eta jajaka. Na urang mana sangaran eta jajaka teh kira-kira na Mang Sakim? Cek Bah Abral netep seukeut ka Mang Sakim. Puguh uing teh teu apal bah ari urang mana-mana jeung saha ngaranna mah bah. Jawab Mang Sakim. Bah Abral ngadon ngahuleng bari muterkeun paneutepna ka sakabeh nu aya di dinya. Kumaha euy lamun ayeuna urang datangan we imah si Nini Asi. Na aya saha cenah di imahna. Sok sieun we Nini Asi teh bener-bener ngalakukeun kalakuan anu rucah jeung samemehna engke urang salarea kabawa dosa. Hayu we urang teang ka ditu urang ontrog euy. Cek Bah Abral. Manehna salaku pupuh di eta lembur boga rasa tanggung jawab. Satuju lah bah, satuju. Urang datangan we ayeuna ulah digengke bisa jadi bangke.
sabab lamun diantepkeun bakal mawa apes ke ka urang lembur saja bah sabab da teh kalakuan rucah bah cek Mang Sueb. nyalah uing oge satuju bah Cek Mang Uci. nya hayu atuh urang jorag bah Cek Mang Sakim Sumangan. heeh heman atuh hayu Bari cek Bah Abral bari jung cengkat. Barang geus gancangna carita harita bral wae 5 urang mariang nuju ka imahna Nini Asih. Tekung silila 5 anak geus anjog ka imah Nini Asih. Barang geus nepi kaburuan imah Nini Asih. Harita Bah Abral mere isyarat sangkan eureun heula atuh reg salarea ngararandeg. Pok Bah Abral nyarita. Umat ye lamun taya bukti jeung taya jeung teu kasaksi ku urang yen si Nini Asih jeung semahna ngalakukeun anu teu uni umat ulah aya nu gagabah nyieun tindakan naonnya kade kudu aya bukti jeung kudu kasaksi ye urang ieu ayeuna aya 5an ye. Cek Bah Abral salaku puh lembur teu oleh ngelingan. Nyabah ayeuna mah urang tong we heula bah lamun kaparengan keur ngalakukeun kikituan nya langsung gerebeg we bener teu Cek Mang Sueb bari ngareret kanu sejena. uing mah jadi panasaran bah nah ngeunah kitu eta-etaan jeung nini teh meureun moal teu ngenyon mah bah nya dicelok deklok dicabut manyun bah Cek Jangku Suara bari rada seuri. yang ngeunah we meureun apanan aya paribasana lamun jalma liwati kolot osok malik deui ka budak cenah berarti peungkeur jeung gurih ku sabab kitu si Nini oge pasti bakal siga anu budak ngorah deui jigana cakial siga sepan awug. Cek Mang Uci meh nyala katak ngan keburu dipengkek sabab sieun bisi ngagerwahkeun. Bah Abral harita Noel Mang Sakin jeung Mang Sueb sangkan buru-buru ngalaksanakeun tugas pikeun noong lewat liang-liang bilik ka jero imahna Nini Asih. Sedengkeun kayaan di jero imah harita Nini Asih lilir tina sarena. Hatena inget ka semahna henteu kaburu dibere simbut samping atawa sarung. Aduh karunya teuing si Sujang meureun katirisa jaba ieu hawa menitiis nyelecap kieu aduh bisi kaburusan can dibere simbut. Cek Nini Asih bari nguniang cengkat tuluy nyokot samping anu meunang nyelepan tadi isu. Geus kitu mah kojengkang Nini Asih ngojengkang kaluar ti pangkengna. Kasampak teh si Openg keur ngagebrak sare tibra kerekna meuni nyegrek abong tas capek ti kamari mula. Harita Nini Asih dongko terus nyimbutan awak si Openg ku samping. Bareng jeung kitu harita si Sakim jeung Mang Sueb geus ngantelkeun panona kana celah-celah liang bilik anu barolong. Gebeg duanana meuning ngaranjug nampun Nini Asih dodongkoan deketeun semahna anu kerenang karak. Si Sakim ngaharewos. Aduh eta jurus naon si Nini euy meuni teu luhur euy geus Nini oge meuni loba tingkah yang di luhur jika yang digebrag limus euy Cek si Sakim. Aduh anjakalnya euy kaburunggusan eta si Jajaka meuni pasrah kitu tuh meuni nang karak bengkang euy si Nini meuni gagah bisa di luhur kitunya Tembal Mang Sueb. Geus kitu gancang duana ngised mundur terus ngalengkah ngadeukeutan ka pelebah Bah Abral sapara kanca.
Si Sakim jeung Mang Sueb langsung laporan hasil tetenjawanana bari pepatah. Bah Abral jeung baladna ngabandungan nalika ngadenge kana guaran caritaan si Sakim langsung barunceli. Aduh, kurang ajar. Gening sinini nyin kalakuan raucah di lembur urang. Ayeuna kene urang dobrak eta imah sinini teh euy. Cek Bah Abral. Kitu nate bari langsung gedig. Bah Abral ngagedig ti heula muru kana golodog imah Nini Asi. Dituturkeun ku opat urang baladna. Nalika geus tepi kana golodog imah teu antaparah deui ngan hiuk. Sukuna ninggeus ngabeles satrek najong panto imah Nini Asi. Ngan nalika sasenti deui suku Bah Abar lekeuna kana panto no atuh. Ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujang seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.